يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كما Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi bid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ata asyarat jeung ari maqalah anu ka 18 dina bab 55 abkhumasi An Sufyana As-Sauri eta tetep nampi ti Imam Sufyan Sauri rahimahullah. Kumaha saur Imam Sufyan Sauri ngerenyet ya orang. Lamun teu ngerenyet dewe henteu. La yajtami'u fi hadaz zamani li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin. La yajtami'u henteu pakumpul, henteu ngagunduk, henteu munuu, mutuk-tuk gitu ngagunduk teh. Teu pati-pati mutuk-tuk fi hadaz zamani dina ieu zaman. Dina zaman ieu teh baheula nyebutkeun baheula. Imam Sufyan Sauri atuh. Kurun naon mujtahid mutlak tahun 200 Hijriah kan itu ayeuna geus 1400 leuwih nu nyebutkeun zaman ayeuna teh geus 1200 tahun katukang jiga kumaha ayeuna gitu teu pakumpul fi hada zamani dina ieu zaman li ahadin pikeun hiji jalma pikeun seseorang saha bae jelema mah naon anu pakumpul teh naon malun ATM duit, harta, sawah teu pati-pati hiji jalma ngagunduk boga sawah, boga duit, boga banda illa wa indahu khamsu khisalin illa wa indahu anging bari eta tetep pikeun itu si ahad nangwa indahu pokoknya sawalahu rarasaan teh illa wa indahu angin eta tetep di itu si ahad khamsu khisalin ari 5 pirang-pirang sifat. Jadi moal aya jalma nu ngumpul-ngumpul banda zaman ayeuna pasti kauntepan ku 5 sifat nu kumaha aya sifatin madmumatin teges nama pirang-pirang sifat madmumatin anu dicacat barang-barang tak gitu sifat anu dicacat sifat goreng patut naon tah rata-ratana teu kabeh jalma teh boga banda kauntepan ku 5 sifat ieu ngan rata-ratana cenah naon tah nu kahiji tulul amali nyaeta kahiji panjangna angan-angan rarasaan hirup teh asal lila keneh nu ngora rumah sangora dan naon lila keneh kakolotna oge kitu ngora keneh ieu sehingga ku sabab panjang angan-angan hirup teh rek bager teh hayo we diengke-engke rek ngaji ge kalem edam ngora keneh nu ngaji mah itu nu geus karolot kitu ceuk nu ngora teh nu geus kolot wae ge da ai umur mah bobo nu ngora ti heula cenah kitu anger tungtungna teh teu nu ngora teu nu kolot perasaan teh hirup teh asa moal ayeuna we aya tarok kubuma maksud tulul amal teh aya tarok kubuma tegasna mah ngadago-dago perkara aya tarok kubuma tegasna mah ngadago perkara yustabadu anu direken jauh dianggap jauh naon husuluhu hasilna ieu perkara
perkara anu jajauheuneun geus terbayar jiga nu bakal wae henteu cenah teh naon tulul amal. Jadi cek Imam Ghazali teh mah geus di mana-mana urang geus kaeunteupan ku tulul amal. Hiji ngagawean amal soleh sok dingkengke, tuluy lamun urang boga dosa rek tobat teh kalem we. Pangna kalem nama sabab hirup teh rumasa jiga anu bakal lillah keneh. Coba lamun dibejaan umur maneh teh 3 poe deui. Pan baheula ge aya jelema datang malak Ajroil ngabejaan zaman baheula malaikat teh ngabungkeuleuh. Umur maneh 3 poe deui sah-sah kata eta jeuna jero 3 poe ngabayangkeun harita boga dosa ka saha boga hutang ka saha buru-buru dibayaran buru-buru disilaturahmian menta hampura ka ditu ka dieu ari pek geus 3 poe ditungguan eueuh wae nu rek ngajemput teh cek Haji Ono teh keur di sawah mana Ajroil teh can datang-datang ari pek teh cenah ternyata datang utusan cenah kami rek maot 3 poe deui geuning eueuh tadi nama 3 poe deui teh maneh teh rek dicabut nyawa ngan ku sabab dina jero 3 poe teu eureun-eureun migawe amal hade menta hampura ka ditu ka dieu silaturahmi ka itu ka dieu boga hutang buru-buru dibayar boga dosa sasadu jeung sabangsana nu tadina 3 poe deui diganti ditambahan jadi 30 tahun deui. Eta urang mun anu ngabejaan sok kira Haji Awang 2 wengi deui cing kira-kira bisa sare moal 2 poe tah lah boro-boro bisa sare meureun hayo we ngadekul di masjid teu bijil-bijil ngageder jigana teh diajak ulin ku batur hampura 2 poe deui kitu meureun tah kaku sabab urang teh disumputkeun dirahasiakeun nu ngaran umur teh jadi urang teh santai. Mata waspada cenah ku sabab umur dirahasiakeun rata-ratana jelema kaeuntepan ku sifat tulul amal. Loba di mana-mana geus tulul amal, umur asa lila keneh tadi teh loba bayangan-bayangan pikahareupeun loba cita-cita. Engke urang tahun 2027 bakal kieu, 2028 mah bakal kieu, 2029 pokoknya sukan paehna ge. Pan gitu meureunna. Jadi rek nyeun amal hade teh geus kalem tah tina sabab bayangan kitu teh. Nu kadua jelema nu sok ngagunduk-gunduk banda ieu mah bandana nu digunduk-gunduk teh banda teu barokah berarti ieu mah dari nu barokah mah moal nepi ka kitu wahirsun jeung kaduana rakus sarakah wahirsun jeung rakus golibun anu ngalindi parogi butah ari jalma anu resep parogi butah ari anu resep di dunia kana dunia teh lain sekedar butuh tapi leuwih ti butuh resep teh urangnya aya sekedar nutupan pangabutuh mah di mana-mana urang geus katutupan teh aya leuwih nabi keunaan teh ka batur dang geus katutupan butuhna oge coba mun resep mah nalika aya sesanya ulah ku batur urang resep keneh ku sabab geus teresep pikeun ka hayam naon tah geus teresep aya ieu mah jadi urang kana dunia teh rata-rata naon rogib gitu resep biasana mun resep sok ulah ku batur resepnya coba lawan dia mah urang geus pek hayam mah dang geus jalma nu resep di dunia kana dunia malumun eta nu dicacat ku Allah dicacat ku Rasul hek usaha ngan resepan tong di mana-mana geus resep ngaji tinggalin salat teu dipigawe tungtungna teh sagala ditabrak we naon sama resep matak tong resep kana kitu mah nutupan pangabutuh we kawajiban we tak di mana-mana aya jalma sakedar nutupan kawajiban pangabutuh nalika aya mah geus we rek salat rek ngaji ayeuna mah naon sababna ada geus katutupan pangabutuhna oge coba mun resep beda geus resep nanaon oge lamun dieunteupan ku resep rek resep nguseup rek resep naon deui resep kana pagawean
resep karena naon pokokna mah eta sok ngabanda ka urang teh osok menindas da ari jelema masuk ditundukkeun ku ka resepna mata ulah resep teuing biasa-biasa we wa talibu puduliha jeung ari anu neangan paleleuwih dunya wa talibu puduliha jeung ari anu neangan paleleuwih dunya berarti lamun basana paleleuwih leuwih tina nutupan pangabutuh urang kasabna geus lain wajib deui dari kawajibanna geus kucumpon jalma nu neangan paleleuwih dunya madmumun eta anu dicacat kecuali neangan leuwih tina pangabutuh teh urang mah tujuan rek dipake nulungan batur rek dipake apaan ayeuna teh mushola keur ngabangun minimalna ari boga leuwih mah urang bisa nulung-nulungan mere semen atuh tah lain deui urusanna eta mah apaan di ditu teh aya pondok can anggeus-anggeus kobongna yang kami miluan ge mere-mere kan atuh satoronton mah naon tujuanna eta teh hayang boga leuwih teh padahal mah keluargana geus katutupan teu kurang ku bandana teh ku gajihna teh ngan hayang dileuwihan naon sababna ngepas teuing bisi aya batur sok aya butuh teh urang kur teu bisa nulungan teh unggul beda eta mah teu madmumun eta mah teu dicacat nu dicacat teh nalika eta neangan paleleuwih dunya nepi ka ngahalangan ngalajalan ke perintah Allah biasana katempo salat mah jadi henteu salat biasana sok katingali unggal peuting mah jadi katara katempo naon bisnis sibuk oh berarti nu ngararaji mah nu teu boga pagawean anu ngalalanggur nu teu boga kaayaan gitu warog batu jeung ari resep nu ngaran sifat resep innama tahtasu eta pastina tangtu itu robbah eta pastina tangtu itu robbah nu ngaran resep mah khusus arahna teh bima kana perkara jawaza anu ngaliwatan ieu perkara haddal hajati kana batas butuh ngaliwatan karena batasan butuh jadi lain alasan keur urang teh jelema teu salat bae atuh da usaha ge wajib salat wajib usaha wajib ditita diajak ngaji teu daek da urang atuh capek teh naon eta usaha apa usaha ge sarua wajib tah ieu teh apal batasan da dititah salat ge teu hayang ngadekul unggal waktu henteu sugan lamun sakali salat teh urang teh 5 waktu teh sakali ngagawean salat 4 jam ngaganggu meureun kitu mah ayeuna dikali 5 20 jam meureun teh pan salat ge salat gaya urang 5 menit anggeus umpamana ya da ngaji ge teh hayo hoyong ngadekul atuh gitu mata ulah nepi ka jadi halang di mana-mana jalma usahana kasabna bandana ngahalang-halang kana parentahan Allah tunggu kehancuranana tungguan kehancuranana digejret kan aing geus ngagejret mah pan jadi datang deui da butuh aya meureunnya jalma nu rek ngadeukeutan majelis taklim atawa di dieu teh aya tukang riungan sholawatan masa pan lieur pangna datang ka dieu keur teu lieur mah datang ka tempo ieu ku sabab mah lieur ayeuna teh mudah-mudahan we barokahna cenah urang jadi usaha lancar deui aing geus usaha teh eureun deui pere deui urang teh mata kitu mata urang mah jadi Allah mere kana pamenta urang teh disaimbangkeun jeung kiceum urang ke ya lamun pamenta naku kami di subadanan bakal kumaha ieu teh ieu imah watekna jelema teh teu kop dibere leuwih saeutik geus ngaco ieu mah mataku kami moal akan dibikeun kabeh saeutik lain teu mampu Allah nyubadanan ngaijabah kana pamenta urang hayang sakumaha atuh hiji Allah teh maha goniun maha beunghar nu kadua Allah teh nyaah ka urang teh welas asih nya beunghar nya nyaah urang boga jelema beunghar bari nyaah pisan ka urang santai urang naon sababna kalem urang mah teu keun naon sababna eta di tukang boga di belakang urang nya jelemana beunghar
cinta pisan ka urang teh ngadukung pisan nyaah pisan komo ieu mah Allah nu nyaahna oge beungharna ge beunghar anu sanyanyana ari beunghar jelema mah beunghar ngaku doang cabut teh ku Allah beak atawa dicabut teh cabut bandana atawa dicabut nyawana gitu leungit pan beureun nu tadina ngaku teh miskin deui beureun tah geus dirampas mah warrobbatu innama tahtassu bima jawaz haddal hajat wal pudulu jeung ari ngaran pudul ada pudul jadi podol pudul non ari pudul teh innama yutlaku eta teh anu yutlaku teh mah yantoliku kan innama yutlaku aya teh bisi anu yantoliku eta teh nunna teh aya innama yutlaku eta pastina diucapkeun ieu pudul atawa dibahasakeun innama yutlaku eta pastina dibahasakeun ieu pudul alama kana perkara jada anu ngaleuwihan ieu perkara ala qadril kifayati kana saukuran cukup karena saukuran cukup di mana-mana urang tapak tina naon tapak tina kasab teh cukup keur pangabutuh keluarga cukup leuwihna teh ngaranna teh pudul teh ngaranna teh sedengkeun ari neangan pudul eta teh naon madmumun tadi oge dicacat lamun sakirana ku sabab tina tapak neangan paleleuwih amal ibadah urang beuki turun. Jadi ari urang mah atuh ari kitu mah sakira nabanda urang beuki nambahan kasibuk urang beuki nambahan ternyata ibadah ka Allah beuki ngurangan nuduhkeun nu diteangan ku urang teh jajauheuneun tina barokah. Di mana-mana pakasaban urang geus eueuh barokahan silaka ka ditu oge. Kudu diteangan ku urang teh pan barokah. Jadi jelema anu boga banda barokah teu beda sanajan hartana loga jiga jelema gering. Cing ari jelema gering asongan bala-bala kumaha rasana asongan baso asongan bubur bawa kagacoan bawa ka kopi kenangan teu ngeunah naon sababna gering naon sababna gering. Jadi di mana-mana gering ku Allah dicabut rasa ngeunah tina letah sehingga ngasaan naon bae padahal manehna mampu meuli eueuh rasaan pahit teh tah di mana-mana urang loba banda tapi dicabut barokahna maka najan bandana loba teu bisa ngarasakeun ngeunah bandana eueuh we ka ngeunahan teh batur mah numpak naik kol buntung manehna mah numpak nage Hyundai Palisade keluaran terbaru 1, seberapa teh umpamana ya atau Lexus nu 3 miliar tapi naon eueuh barokahan najan banda ku Allah dibikeun nalika barokah ku Allah dirampas moal bisa ngarasakeun ngeunah bandana sabab naon sabab sanajan awakna cager sebenarnya manehna teh gering naon nu gering kolbuna aya nu gering teh jasadna nu teu ngeunah teh letah eta mah aya nu gering teh hatena di mana-mana hate jelema gering ka batur goreng wae umpamana ieu gitu diomongan teu narima kumaha aing bae nu kitu mah leuwih parah sebenarnya mah gering kitu mah cek batur mah manehna teh pangbeungharna tapi cek perasaan manehna asa pangkasiksana mata kurang teh sebenarnya hayang ngeunah urang nu diteangan pan ka ngeunah katenangan da urang teh lain hayang sebenarnya lain hayang beunghar-beunghar teuing sararea ge hayang naon itu hayang senang di mana ari tempatna senang dina hate tah sebenarnya lamun urang neangan kasenang neangan katenangan sedengkeun eta tempatna dina hate teu kudu mutuk-tuk teu kudu sagala boga sok we ibadah ka Allah getolan ngaji getolan ku urang beuki rajin ibadah ku urang sujud ku urang terus diberesan lila kalilaan rasa bakal datang
asa ngeunah ayeuna mah salat teh padahal puluhan tahun tiba baheula salat mah osok ngan baheula mah tara make ngaji ayeuna mah salat teh dibarengan jeung ngaji larasan keur sujud harita ge meunikan nyuruceun cimata Masya Allah eta haji opik didekul-dekul naon atuh teu nya kacepet gimana curik manehna teh nah upama teh mah ngeunah barang ngeunahnya padahal teu barang dahar teu nginum teu naon kitu tapi ngeunah Allah dibikeun nah kitu tanya matak banda teu boga tapi seuri teu eureun daek majona seuri teu eureun seuri wae nu penting bunga aya dina barokah cenah qala ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirata lid dunya walakin khairukum man akhada min hadihi wa hadihi laisa lain saha khairukum anu panghadena ti aranjeun lain saha khairukum nu panghadena ti aranjeun man eta jalma nu panghadena teh lain jalma taroka anu ninggalkeun ieu jalma ninggalkeun adunya kana urusan dunya naon sababna urang mah jelema teh tara katinggalina naon geus we urusan dunia tinggalkeun kabeh lain nu kitu naon sababna panapangna maneh sagala ditinggalkeun urusan dunia lil akhirati karena akhirat lain nu kitu cenah fokus ngadekul di masjid teu bijil-bijil bijilna teh engke we lamun tatangga tujuhna bijil teu boga proyek di kuburan saminggu salian dikira eta mah adekul deui we lain cenah jelema nu panghadena di antara anjeun teh lain jelema anu sama sekali total urusan dunia ditinggalkeun tuluy manehna fokus kana urusan akhirat lain nu kitu lain walal akhirata wala jeung ninggalkeun wala jeung henteu ninggalkeun wala jeung lain nu panghadena ti aranjeun eta jalma anu ninggalkeun al akhirata kana akhirat wala jeung lain atawa jeung henteu ninggalkeun al akhirata kana akhirat lain nu panghadena teh jalma anu ninggalkeun urusan akhirat lid dunya karena duniana komo sabalikna ieu mah eueuh akhiratan hirupna teh eueuh salatan eueuh ngajian ngadekul we usaha nepi ka boga duit ge 18.000 triliun tah nu ayeuna pambunghara sadunya teh duitna geus 14.000 triliun eueuh nu boga duit ngaluwihan ti manehna zaman ayeuna teh tapi dibere iman eueuh boro-boro salat boro-boro ngaji sebenarnya beunghar keneh urang sebenarnya beunghar keneh urang naon sababna urang mah dibere naon najan banda teu katempo da banda mah najan sampar jagat ge dibandingkeun jeung iman eueuh nanaonna dibandingkeun jeung iman eueuh nanaonan bahkan cenah geuningan antong boro-boro jeung iman we aya ulama kieu lau khuyyirtu baina raqatain wal jannah lakhtartul raqatain alal jannah lamun kaula dibere pilihan ku Allah sok mending milih mana mending milih 2 rakaat salat mending dibere kangeunahan surga eta ulama anu ditanya kawas kitu seandaina lamun kami dibere pilih lain dibere dunia jeung iman dunia jeung salat lainnya mah dunia urang mah 2 rakaat salat dibandingkeun jeung surga jeung kanikmatanan kaula dibere pilihan sok mane mending diberi izin ku kami salat 2 rakaat mending diberi kangeunan surga lakhtartul raqatain maka kami pasti bakal milih nu 2 rakaat tinimbang kangeunan surga ceuk eta ulama ayeuna lamun dipilih urang ya dipilih mending diberi salat kalau mending diberi surga nya urang mah jelas mah kalau ditanya pasti hayang surga karek diiming-iming berjamaah ujung aya kumpulan di desa pembagian 1,5 juta hewan
Iya teh waktu narek berjamaah lamun telat 5 menit maka ditutup pantona. Mau berjamaah ge dubuk ditinggalkeun ku urang mah. Tong boro-boro ngabandingkeun jeung surga jeung duit sakitu we. Geus ngagibeg. Ka mana si anu teu hadir? Apaan aya di ditu? Babagi artos cair. Komo lamun dibere surga meureunna. Eta ulama kawas gitu. Naon alasanana make milih 2 rakaat tinimbang surga? Sabab lamun kami ngajalankeun 2 rakaat, kami teh keur ngajalankeun aya dina ridona Allah. 2 rakaat teh salat teh aya dina ridona Allah. Tapi lamun kami milih surga eta mah ridona nafsu kuring. Ya hayang ka surga saredakeun naon? Meureunna hayang naon sababna? Oh pan urang boga nafsu. Pan bayangan di surga teh loba anu naon? Loba anu mutuk-tuk di surga teh. Matak geus kabayang we gitu tah. Geus teu bisa dibayangkeun nikmat surga mah saking kunaon saking ku ieu saking ku tidak terbayang-terbayang. Nah nepi kana mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Teu pernah katempo ku panon, tidak pernah kadenge ku ceuli, teu pernah irina kereteg jelema. Saking ku wahna gitu. Pan urang ge nya lamun urang dibawa ulin ternyata dibawa ulin teh upamana kababaturan anu boga sapertina teh naon mention apa teh mention teh kerenting lah pila lah gitu golonganna sapertina hargana pan aya nya pila termahal di Indonesia 2 triliun agarana 2 triliun pan langsung wallah eta ningali air mancurna ningalin eta mah eueuh nanaonan masih kena terbayang dina otak jelema masih anu jika di Sulawesi itu ya nyeun 400 miliar can anggeus pan eta ka jelema teh sing garunduk sabab dindingna dilapis ku emas. Coba surga lamun maneh nempo tungtungna teu katempo tungtungna nempo lebarna bisa di mana ujungna teu katingali saking ku lega eta teh imah bangunan hiji batana lain tina bata di urang tina emas batangan hiasanana tina inten berlian wah geus moal kabayang baheula ge pernah pan raja baheula raja non Bukhtansor gitu baheula hayang kusabab aya ulama nu nyaritakeun sifatan surga akhirna manehna kabita kami ge hayang nyieun surga di dunia teh bangunan kawas ieu aya sungai tina susu tina madu jadi dina sungai teh susuan aya susuan dina sungai teh pan aya sungai madu sungai susu sungai arak sungai naon ieu teh itu ai kitu teh bayangan kabayang kitu bahwa geuningan tatangkalan oh tina emas tina perak tina maka anjeunna ngerahkeun pasukan kumpulkeun emas sa alam dunia ti tungtung wetan sampai tungtung kulon kabeh kumpulkeun rek di mana rek dipake nyieun istana anu sakma dicaritakeun di surga teh ayeuna dikumpulkeun dibangunlah buka sabaran ngabangunna teh da tukang mandor tukang tunyak-tunyukna itu kurang 3.000 nu tunjukna eta anggeus sabaraha anggeusna 300 tahun pae manten meureun rajana henteu da panjang umur baheula pan nepi ka 1000 tahun 800 tahun teu aneh teh 300 tahun geus anggeus persis sakma disaritakeun sifat-sifat surga teh kawas kieu bangunanna kawas kieu akhirna raja ngumpulkeun sakabeh rakyatna sakabeh mun urang para pejabatna urang ningali surga dunia tah surga dunia teh eta teh karek ge pas datang eta jelema teu kuat nempo berlian teu kuat ditalek-trekan dikaletrokan sampai ka beak buguh judulna kadinya teh nya da moal nyaho meureun nyakuan hiji mah pan sisi meureun sisi sungaina teh diamparkeun mutiara hungkul hayo nyakuan sampai beak dikaletrekan eta dunia teh masih keneh naon eta komo jiga kumaha di akhirat mata moal terbayang cenah nikmat akhiratna jiga kumaha mata lamun urang hayang menangkan nikmatan akhirat di dunia na tong nikmat teuing cenah dan naon disebutna ge dunia mah naon disebut teh
nu kitu teh geuning. Jadi dunia teh cenanya lah tempat naon geuningan. Dah cenah walakin khairukum jeung tetapina ari panghadena ti aranjeun. Nu panghadena ti aranjeun teh lain jalma nu total ninggalkeun dunia na fokus ka akhiratna atawa total ninggalkeun akhirat fokus kana duniana gitu. Tapi naon man eta jalma akhoda anu nyokot ieu jalma min hadihi tina ieu dunya wa hadi jeung tina ieu akhirat. Dunia dicopot, akhirat dicopot, tapi aya kadarna, aya batasan-batasanana. Dunia saukuran urang utupan pangabutuh, akhirat mah jelas. Sanu teu butuh kana kabagjaan akhirat atuh urang teh gitu. Copot tina dunia sebagian, ngan usahakeun dunia eta saur Kangjeng Nabi waruwiya jeung diriwayatkeun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon annahu yen sanyana Kangjeng Nabi qala eta ngadau Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi nikmal matiyatu adunya partahiluha tuballikumul akhirah. Nikma eta duh kacidahadena, nikma eta duh kacidahadena. Naon almatiyatu kendaraan, naon almatiyatu kendaraan. Tadi khobarna geus tinggal mubtarana adunya ari dunya. Eta dunia teh bisa dijadikan matiyah, bisa dijadikan kendaraan, bisa dijadikan motor ku urang teh. Kasidah hadena cenah kendaraan dunia. Kumaha kitu? Partahiluha tuballikumul akhirah. Partahilu naon cenah? Atuh kudu numpakan anjeun. Kudu numpakan anjeun, kendarai ku anjeun, kendalikeun ku anjeun gitu. Kudu numpakan anjeun karena itu dunia. Lamun dunia ditumpakan ku anjeun tubalik tah nganepikeun itu dunia kum ka aranjeun, nganepikeun dunia kum ka aranjeun al akhirata kana kabagjaan akhirat. Jadi jelema lamun urang hayang menang kabagjaan akhirat tapi posisina urang boga dunia bisa asal dunia nak kendarai ku urang, kendalikan ku urang. Lain karakah urang nu dikendarai ku dunia urang. Sawah teh nu urang, lain urang dipimilik ku sawah tapi sawah milik urang umpamana. Urang boga naon? Boga perusahaan. Eta perusahaan teh nu urang, lain urang nu boga perusahaan urang. Di mana-mana perusahaan milik urang, maka urang nu ngaturna. Di mana-mana urang nu ngaturna, maneh pabrik ulah ngahalang-halang kuring ayeuna waktu ngaji wae rek ngaji. Maneh sawah, kami teh jadwal salat berjamaah, ade ulah ngahalang-halang. Ceuk galengan teh kalem. Ngaromong panceuna eta teh dunia teh. Ngaromong mata sok aya geretes kana hate, ngagero. Supaya naon? Supaya urang tiap kali rek migawe ibadah teh dihalang-halang ku manehna. Akhirna heueuh nya euy. Panaina teh usum naon ieu teh ye? Umpamana ye teu jadi deui. Engke teh datang deui isukanna teh, isukan we lah, isukan mah ieu. Kurunyung teh datang tamu. Jauh pisan tamuna teh ngajak ngobrol, ieu piduiteun ya. Eureun deui nya geus lah isukan ge da bisa deui. Isukan teh budak curi ngadat. Ngadat budak teh kata mah tarangna panas mah naon segala rupa. Aduh hampura mah geus isukan mah bisa. Ai kuring bisa teh hujan gede. Alah, geus hujan gede teh udah kumaha atuh dah. Isukan mah sudah bisa, pamajikan berengut. Tungtungna teh henteu da ari urusan akhirat mah moal leupas tina ngaran rintangan pasti. Aya wae atuh dah. Mata kumaha carana mun urang bisa ngaliwati rintangan eta lulus bahagia di akhirat. Lamun teu lulus cilaka. Mata kumaha carana hampura. Kami itu cinta ka Allah lain cinta ka maneh. Urang boga anak kudu dicintai ku urang tapi cinta urang ka anak ulah ngaluwihan cinta ka Allah. Urang boga cinta ka pamajikan atawa ka salaki cinta urang teh mata kurang dihormati diciuman oge. Tapi
tapi naon cinta orang ka anjeun teu bisa naon teu meunang ngalebihan cinta orang ka Allah. Nalika Allah nitah kieu maka wayahna cinta orang ka anjeun maneh boga hayang kieu moal nuturkeun anjeun sabab Allah nitah kieu pan kitu ai condong ngan ku sabab urang mah cinta ka Allah na merepes. Jadi nalika urang aing sudah daripada aing mangkat ngaji itu di masjid ieu isuk-isuk nanti nyusuh di atau isuk-isuk nanti kumaha teh pan mulai teh komo aing nanti malam Senin di kamari malam Jumat henteu tamahin malam Senin teh aing daripada ngaji tungtungna ieu di aing moal wakat henteu nanti tah pan meureun kitu berarti cinta ka Allah eleh ku cinta ka makhlukna cilaka kos kieu mah di akhirat mah moal teh tibalik atuh bakal si ngadegung-degungkeun pan silih tunjuk silih salahkeun di akhirat teh udah meureun akan atuh di dieu teh sing tegas atuh tungna cilaka babarengan ceuk pamajikan teh padahal di dunia mah nyarekana kete ceuk anakna teh da bapak mah tuh da ujang sakitu tara salat tara ngaji oge sugan ngambek sugan naon diantep we nyalahkeun di ka kalotang kana teh ayeuna mah pan kurang dicarek malik meureun lain tah urang teh daripada engke ku keluarga urang ku anak pamajikan urang disalahkeun di akhirat maka ti ayeuna keneh perjuangkeun kurang kumaha carana anak pamajikan sing nepi ka salamet ngan wayahna jalan salamet mah rada peurih gitu. Da jelema nu gering mah urang boga awak raheut mun hayang cager kudu siap di betadinan mongah di betadinan teh peurih ceuk urang teh nyapek lila cagerna mongah kamari ge diajak ngaji teh peurih nyen tangan urang wae aing moal hayang ngaji-ngaji deh mata karasa peurih nama sabab manehna awakna pinuh kuluka raheut loba panyakitan dalam teu raheut masuk urang eueuh nu raheut eueuh naon kucurkeun betadin peurih teh nya teu peurih da eueuh nu raheut tah sia mah awakna pinuh raheut hungkul barorok jadi karek dipopok ngilu ngaji sakali ge aing kaduhung aing harita ngiluan malam Senin masa ka urang wae rumasahan ari hayang cager kudu siap di betadinan betadin mah peurih wayahna tapi aing geus ngeunapan jiga haji ono ge kalem wae dicentangan ge oke sok terus ka aing kabeh cenah kitu naon sabuna da geus karasa ngeunahna eta mah budak hate budak mah kawas kitu ari cager hayang diubaran embung pan diubaran obat pahit neusan bu padahal mah kolot maksa teh cagerna mah keur karasa serangan-serangan keneh suku ti tajong di betadina embung pan tadi oge padahal naon atuh da karasa mah kusarangan tapi da kan jiwa budak mung peurih padahal peurih mah teu lila senangna lila da urang teh dieu teh peurihna mah teu sabaraha ngan bungahna pan di akhirat kalau geus dijanggikeun tong di dunia tong di akhirat di dunia keneh ge jelema anu siap nahan ka peurih mah peurih ku omongan peurih ku papatah ku naon bae ngeunah sabab naon awakna tadina penuh ku luka cager sehat jelema sehat mapan barang darge sagala ngeunah ngeunaheun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'ana bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana wasi'an wa antarzuqal amana abdi tawassul abdi tawassul kufangurukan mugi Gusti Allah rizkian kajembaran keamanan